Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Laku tibayun mangga urang sami-sami matur puji wa syukur Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita salawat wa salam mugi dipaturakeun ka junjungan rasulina yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga wakilina kepada sahabatna oge ka ulah sadayana itu para teman-teman mudah-mudahan kasapa jaga amin ya Allah ya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ulah sadayana partos dugi ka kaping 15 alhamdulillah ngabeun partos tengah kaping urut. Mudah-mudahan itu saumurang antos kalakum tapi ku Allah Subhanahu wa taala. Papayun mudah-mudahan sing dipastikan kesehatan biasa dilaksanakan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, di ayeuna anu bade tausiah di sana Ki Haji Anwar Tondong anu temana nyata ahli ibadah tapi ahli neraka. Jadi saat itu mangga di wakos di aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kapayuneun sadayana anu kaum anu sami-sami hadir anu kalintang tipi kahormat para ibu sepuh sadayana anu sami-sami hadir anu kalintang dimuliakeun. Puja puji sarabina kagungan Allah nu Maha Suci. Shalawat kali salam mugi dilimpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana wa rasulana wa qudwatina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatantun kanu nyakeun keluargi sahabat tabi'in dudugi ka urang sadayana. Para sepuh anu sami-sami hadir, alhamdulillah dina enjing-enjing nu ayeuna bertepatan sareng hancak amal ibadah urang sadayana khususna ibadah salat anu secara etang-etangan jeung angkeuhan urang sadayana terhetan ayeuna teh dina dintenan ping 16. Daya sanes kamu urang sadayana urang ngaduha ka Allah sasarengan mudah-mudahan segala amal ibadah nu dilakukeun ku urang sadayana bade siang bade umumna aya dina panantian Allah Subhanahu wa taala. Oge urang mumoana ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dina ngajalanina amal ibadah saum urang ayeuna aya dina kasehatan sareng kawilujeng. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu bapak hadirin sadayana, dan memang amal ibadah
nemokkeun na ikhtiaranana ieu amal ibadah margi ibadah dina sasi saum ieu sangat benteng sareng ibadah sasi nu sanesna. Margi aya sapala ulama nu nyebatkeun bahwa sasi saum ayeuna adalah sasi didikan kanggo 11 sasi nu bakal dongkap. Abeh naon? Abeh salami 11 sasi nu bakal dongkap eta ge mun diwidian keneh ku Allah. Urang aya dina panangtayunan ibadah anu sae. Naon margina? Margi dina sasi khususna dina sasi Ramadan ieu teramat sae didikan ti Allah. Sehingga dibibitah heula da kitu watak jelema mah kudu dibibitah heula. Nepikeun ka ganjaran lagi kali 10 kali sabaraha deui ganjaran terjun dina sasi saum. Bahkan tombolnya ibadah fardu nyapu sunat lagi berjamaah kan. Saking ku indahna didikan Ramadan supaya sumanget dina pelaksanaan sunat tombolnya fardu sunat di berjamaah. Anu tadina tara babarengan jadi ngahiji. Anu tadina tara aya rasa aji rasa kasasaba diprinsipkeun diwara jadi aya aji rasa. Mana buktosna urang di subuh dugikeun ka magrib nahan lapar nahan dahaga lain eueuh dahareun lain eueuh tuangeun. Tapi si fakir si miskin mah salama aya di dunya teh nahan lapar nahan dahaga teh lain ngadaguan aya tapi ngadaguan boga. Ku Allah dididik salami sasasi ieu. Hal sakitu urang pribados umaja kasadayana yuk urang sami-sami manfaatkeun samaksimal mungkin ieu sasi kalayan diisi ku hal pirang-pirang amal ibadah. Ulah angkeun akewe ajengan tahun hareup tidak aya deui ieu Ramadan ceuk pribados kapinaon ka ieu. Can aya lisensi urang bakal tepang jeung Ramadan nu bakal datang. Sering ku pribados diuningan tentang angkehan tahunan jam genep pas nu ayeuna aya nyebat urang bakal ngicet. Dan itu urang jadi gaya. Sangu apa ayeuna jam genep urang teh aya. Mata tong dihalakan muntasurikun cek Rasul. Cilaka lamun kengke dina ibadah. Ulah boga rasa ngorang kerek bada ibadah teh geus kolot ulah. Naon sababna can puguh nincet kana waktu disebut kolot. Manfaatkeun waktu nu ayeuna eusian waktu nu ayeuna kumaha pirang-pirang amal ibadah anu bakal ngahasilkeun kauntungan keur urang kiwali di alam dunya langkung-langkung jaga di akhirat. Ananging teu eta kanggo ngalemesan bahasa hate urang mayun ka Allah. Mayun ayeuna kadat Allah calik di akhirat Allah ulah dugikeun amal nu dilakukeun ku urang sadayana aya paribaos saku kapungkur gawe capek teu ibadah nama tapi teu aya panantian Allah. Alhamdulillah ibadah ku ibadahna di alam dunya tapi jaminanna karah neraka Allah Subhanahu wa taala. Pantas widian dina dangan ayeuna pribados bade ngabuat panyuhun sadayana panitia amaliyah Ramadan di dieu supaya ngabuat tema ibadah ahli ibadah tapi ahli ibadah eta lebet kana neraka Allah. Padahal cek bahasa umal mungkin asa tekan di dalam masuk ibadah asup kana tapi da emang realita na cek katerangan kitu Pak. Teu sakedik jalma anu ngalaksanakeun ibadah siang wengi tapi hasilna lain kenging sawarga Allah lain kenging penghargaan Allah justru menang penghinaan di Allah. Saca langkung tebih pribados ngabuat hal nu disuhunkeun ku sadayana panitiaku widian bade nyarioskeun heula hiji kisah kajantanan kapungkur di kaum Bani Israil. Kapungkur sawaktos di zaman kaum Bani Israil aya jalmi ahli ibadah Pak. Siang wengi Masya Allah ibadah lagi sanes-sanes. Dugi
dibuktikan kasadayana masyarakat uningan si ieu mah jalmi alim tukang ibadah sadi dinten jeung sawongina geus kata ieu mah ahli ibadah si jalma hiji waktos aya 3 jalmi rai raka anjeunna bade nitipkeun nu janten raina ku anjeun anu statusna istri anu rakana nu 3 ieu bade arangkat perang kulantaran ayeuna kamelang hate boga adi awewe hihijina kudu kumaha sementara anjeunna tiluanana kedah angkat ka medan perang antukna badanten eta 3 jalmi Pak geus we urang titipkeun ka jalmi anu alim jalmi anu ahli ibadah jalmi anu ahli hatena caket sareng Allah itu pandangan sadayana dan memang realitana siga kitu Pak asana lamun nitipkeun ka dinya bakal bagja jeung bakal tenang tos kesepakatan eta raira ka anu 3 bade nitipkeun raina ku anjeun anu istri ngadep mayung ka eta jalmi ahli ibadah muncul bahasa urang nyalinung mah pangersa aja ngan hapunten muka subuh abdi teh bade arangkat aina perang anu ngintip kitu pangeran istri mah teu diwajibkeun ieu angkat ka medan perang hati sakitu pribados titip pun adi ieu teh hijina pun adi teh abdi percaya ka pangarsa mah moal aya istilah nitipkeun anak hayam kaheula singkat carios pun dititipkeun eta lainan istri teh posisi bumi teh 2 lantai lantai kahiji umum bumi pada biasana lantai kedua mah tempat hormat ibadah anjeunna kesepakatan anjeunna ieu raina anu 3 jalmi dieu teh disimpen di handap anjeunna di luhur margi menghindari fitnah di masyarakat arangkat we anjeunna mah nu 3 ka medan perang ieu masing-masing ayeuna dina kehidupan nu normal istri raina anu dititipkeun di hadapan ajenganna di luhur hiji waktu lamun ajengan ayeuna dek masihan tua masaku anjeunna simpen di luar ayeuna pantok ketrok leos we ajengan sasasi teh kitu Pak tah palebah dieu setan geus mulai dek ngagoda setan ngahareos kana maneh eta ajengan cing atuh ajengan urang teh dalain ka anak hayam ketrok teh da urang teh apa katerangan insya usaha urang teh atuh assalamualaikum heula enjina neme benten ketrok assalamualaikum simpan leos selang sadinten 2 dinten setan teu eureun Bu dihareosan deui ku setan atuh assalamualaikum teh balik tingali bisi jelema mah aweuh kumaha lamun kabur ayat tersirat bisuk mah dek kitu ketrok ayeuna pantok nyebatkeun salam ningali ayeuna pamun teu eta saha istri anu dititipkeun teh pertama katingali ku eta ajengan waktu harita da teu dititipkeun mah deui cara pas masihkeun eta naon tuangeun bari ngetrok nyebatkeun assalamualaikum tuluy katingali ternyata aya jeung pamunteunna katingali waktu harita leos deui eta ajenganna saluruh palebah dinya setan teu eureun dan sumpah tadi paeun Allah la aku lahum ajmain ijinan kuring ulah wakadi mautan ya Allah nepikeun ka poe kiamat anak ieu kuring ulah kadi mautan setan kayu kalau dek gawe naon maneh iblis pintunan maneh moal wakadi mautan kuring dek ngagoda anak incu Adam nepi ka poe kiamat sabab kuring hayang aya batur ke di surga jeung anak incu Adam da sarean kuring diusir ku Allah di surga gara-gara Adam otak teu releren singkat carios kabayang Pak kabayang geuningan pantes mun bahasa urang nyalinung mah geuningan rada cah geuningan rada pantas kabayang tidinya pada ari setan ge di kelas-kelas buka
kelas ajengan mau mungkin setana kelas jalmi biasa pangkat nabi ajengan deui setana pangkat nabi mung setana ge geus pangkat siga nabi ger teh atuh digoda imana eta jalmi soleh nepikeun terjadina perzinahan jeung eta istri. Berulang kali setiap dinten tepang pasti ngalakukeun perzinahan dugikeun kahamilna eta istri. Tidinya ngahuleng weh kumaha lamun kabeh apaleun kalakuan urang sanyata. Kabayang kumaha lamun apaleun tilu jalma nu percaya ka urang nitipkeun ieu nu jadi aji. Setan teu eureun harewos. Heuh da ari barang buktina mamureun dina patuangan. Kumaha lamun dieuweuhkeun tersirat dieuweuhkeun eta orok itu boga dosa. Geus kitu teh teu da bakal kendal meureun awewe teh tong kagok teu ayakeun we eta awewe ge dibunuh ku eta ajengan ahli agama. Bahasa ajengan teh bahasa urang. Singkat carios rakana marulang deui nepangan eta jalmi anu ahli ibadah pas naroskeun ka manapun adi walaranana tos angkat ka hiji tempat anu sakira-kira teu aya uningan ngan raka-rakana insyaallah bakal uningan di eta tempat diwatosan di tempat anu. Singkat carios arwi alistirahat tegareunah mana da geuningan ku ari gen praosa mati bisa dibisani aya adi aya lanceuk kumaha sok aya kana teh amot sok kumaha janten putra pribadus geus jangkung badan geus rabian sagala pun biang masih kena roskeun boga beas deui. Kemudian apalagi gaduh sawah paling tepat. Pan kitu kok nanti gaduh beas. Cek pribadus na sedet-sedet deui ari suku. Ya kok. Anggap ieu gaduh perasaan tiluanana kita sebenarnya rasa kuring bisa istirahat lawan singkat carios menuju istirahat setan langsung mere impenan bahwa dina eta impenan saha raitna ku anjeun teh dibunuh ku eta jalma gugar kuanana tiluanana sepakat dina eta impenan sami impenan kuring ieu adi urang teh dibunuh ku eta jalma ahli ibadah ger teh kabehanana geus naik darah asa moal mungkin adi urang diteudeun urusan. Namun bener aya mah diengkeun meureun. Singkat carios mah disampeukeun eta ahli ibadah nepikeun ka dibunuh deui ku eta tilu jalmi karena rasa nyeri jeung ayeuna asa dicidrai ku eta jalmi pedah raitna teu aya. Naon hikmah dina ieu kajantenan ternyata teu jadi jaminan jalma ahli ibadah leupas dina panggoda setan. Ulah boga rasa ajengan soleh, ulah boga rasa kiai asa deukeut ka surga, ulah jeung teu kenging aya anggapan ningali jalma utara ibadah ceuk urang jauh tina surgana Allah, ulah. Naon sababna? Panggoda setan itu sangat gampang, panggoda setan itu sangat nyata. Dan pangkat geus beda deui ceuk pribados moal pangkat ajengan digoda ku setan pangkata rakyat moal. Pajabat aya khusus setan grup pajabat. Ajengan aya khusus setan grup nu ngagoda ajengan. Jadi nepikeun ka kitu ku setan ngagoda ahli ibadah. Padahal urang kumaha ibadahna disebut lagi jalmi alim masyarakat. Tapi geus ngaran kagoda ku setan nepikeun ka wali ngalakukeun hiji perkara nu dilarang ku agama. Geser bu kajantenan Bani Israil. Kadua kajantenan nu diriwayatkeun ku Imam Daud. Dina ieu kajanten mah dina hiji hadis aya hiji kajantenan ibu-ibu ieu mah ahli ibadah sanes kanten siang saum wengi qiyamul lail contohna we ningali rumah
ibu ieu teh ahli ibadah. Ngan aya leuwihna meusan dina salah naon teu pira sok nyodekakeun manah ku bahasa teu sapira. Kasaha kan jadi tatangga. Ketika ieu sahabat nyarioskeun ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, aya hiji istri anu ahli ibadah sanes kanten, eueuh contohna ahli ibadah teh siang saum mungi qiyamul sanes kanten aosan-aosan sanesna. Tapi teu pira Rasul kantos cek sok jam jadi tatangga nepikeun ka nyeri nu janten manehna. Kumaha Rasul? Ahlina. Sakitu bahasa Rasul. Padahal kurang kumaha ibadah bu. Ngan teu pira tulisan teu sampira. Ngan nyeri hatekeun tatangga. Nepikeun ka kitu sama Rasul. Jadi teu aya jaminan secara kasat mata. Sok sanajan jelema ahli ibadah, tapi lamun teu mampu menjaga perasaan sesama muslim mukmin terjadi jaminan masuk surga. Tuh pada ayeuna ieu mah punten pakaian lagi wah ieu mah ibadah teu jamin. Tuh pada ieu balik tatoan balik nilaian teu jamin ayeuna naon deukeut kana neraka. Saha nu apal justru eta dihargaan ku Allah. Urang mah aya ibadah teh sok aya angkeun bisa ibadah teh karena urang bisa. Apakah urang hafal kana hate nu tukang maksiat bahwa hate aya neureun tina maksiat? Apakah urang hafal ahli maksiat ternyata jam 3 ceuring aya ditobatan dosa nu dilakukeun ku maneh? Kan urang teu apa. Pertanyaanna, nah urang beut ngajas, beut nuduh ka hiji jalma sia ahli neraka, sia jauh jeung Allah, padahal buang mah eta jalma teh dihargaan ku Allah. Owi pribadi sakapel ketika sasarangan jeung anu punten kitu nya tadi antara kitu tara kieu sok ngalakukeun awon. Ketika langsung ngobrol jeung anjeunna secara manah-kana manah, ku pribadi ditaros umur geus aya 40 kan. Oh, jangan geus 50. Geus sabaraha jelema pernah ditaruh mastakana. Sekian puluh mah mata masa teh di penjara ge. Geus sabaraha awewe ku anjeun, geus sakumaha obat jeung minum. Cek pribados dek ngadaguan umur sabaraha taun yang kalu. Sagala geus kaasaan beh ieu umur ka ieu maot bakal dek ngadaguan naon deui? Kumaha bahasa anjeunna demi Allah hayang eling teh hayang. Sagoblok-goblokna abi cenah ka ngalakukeun dosa jeung maksiat anger hate hayang eling ka Allah teh. Pertanyaanna urang mah kenapa sok ngajas sok ningali jelema kitu teh goreng? Ucap pembibitan setan tukar anu itu salahnya orang tuh. Maka sok kagok paru kagok berontok terus secara manahna aya teh yang kali pasti aya asal aya bini tadina diaseukeun ku iman jeung Islam pasti jelema sa lieur-lieur tadi aya keling ka Allah. Nah dari urang sok enteuk ngewa samemeh lisan bahasa dakwah. Sugan mah teh pernah kieu. Sok terasa kurang mata ka si Eci eta teh. Urang kitu cenah tuh usum pengajian karena ngaji si eta. Diobrolkeun ku setiap juru pengajian teh. Bari urang can pernah ngajak ka eta ibu-ibu dosa mana teh. Sampeukeun cenah eta teh panaosan manawi hari urang sareng. Lamun geus eta dalam bahasa kitu urang subah. Ieu macan aya pangajak can aya kadamu katerangan kana cepil anjeunna jol diklaim kurang si eta mah lain ahli pangajian deukeut sigana teh kana darakana teh kan kitu euy rata-rata eta teh bukan raos mah urang geus bisa ibadah dan ningali batur can bisa ibadah teh sakumaha pena urang geus bisa ibadah contoh we urang geus bisa berjamaah ulah waktu berjamaah Pak. Gak ada tuh kan sakumaha kurang kadang ada, tapi ini pertanyaannya kurang pernah ngajak tuh. Aku cenah sekali ulah gitu. Dan proses segala teh. Sok sampeukeun heula bisi kunaon pamit ka masjid teh. Oh ternyata geuning, urang udah ka kendaraan.
Ali geus dicariosan ku urang rahayu urang sasangan ka masjid geus di masjid naon we kitu. Namun kitu mah teh janten masalah. Cenah-cenah dan si omongan kitu-kitu kan ada hidayah topeng oleh urang mah lain mau. Ulah boga rasa urang bisa mampu bari hidayah jeung topeng ulah. Lamun jelema bisa mere hidayah jeung topeng, nabi nu pertama hayang hidayah ka janten pamanah Abu Thalib. Ketika Abu Thalib nyawana tos dina tikoro Pak Rasul nangis di dinya. Paman, sok atuh ucapkeun 2 kalimat syahadat. Keun kuring tanggung jawab di badan Allah. Ada ayat ini aseukan iman Islam teh sesah mengucapkeun kalimat syahadat. Didugikeun tangan tunda teu ngadal 2 kalimat syahadat. Lamun Rasul, pakat Rasul mun dipasieun hidayah jeung topeng. Tinggal langsungkeun kana janten paman. Padi mah teu biasa. Amal kurang anu lamun dosa. Tidak berhak jeung teu diberi lisensi ku Allah urang mampu memberi hidayah jeung taufik. Urang mah ngan saukur ikhtiar. Ngan saukur dan maning ikhtiar. Lumawi para ibu hadirin sadayana. Secara kasat jeung penjelasan garis anu neuneup bahwa setiap jamaah anu ahli ibadah itu belum tentu kenging penghargaan ti Allah. Meskipun secara etang-etangan jalma ahli ibadah pasti asup ka sawargana Allah. Nu janten permasalahan aya perkara teu sapira tapi mampu ngancurkeun ayeuna ganjaran nu aya. Ngopi aya paling mau sepuh kapungkur kabeureuyan mah tara ku cucu gajah. Terus tapi sok ku cucu asih ku cucu terima teu sapira. Cing ajengan bongkar meusan hal perkara naon sok ngabatalkeun kana ibadah ganjaran Nabi. Ulah seueur Bu urang nyiksi tilu suwita. Aya tilu perkara nu mata ngagugurkeun karena amal ibadah urang sadayana. Urang salisik aya di urang. Pertama, anu mata teu jantenkeun amal urang nu tos dilakukeun ku urang anu ayeuna teu kenging penghargaan di paeun Allah. Nomor kahiji adalah ijabul mar'i. Geus lah ajengan tong bahasa santri atuh bahasa nyalindung we. Heuh atuh. Nomor kahiji sifat jeung sikap nu ngancurkeun amal ibadah urang sok sanajan tos dilakukeun ku urang. Nomor kahiji ujub. Naon atuh ajengan ujub teh? Ujub teh aya ujub ceuk Sunda, aya ujub ceuk agama. Urang bahasa urang dieu we lah, nya Pak. Naon atuh cenah ajengan ujub ceuk Sunda? Angkeuhan dek hasil pamaksudan. Baik jarak caket atanapi jarak jauh. Mun bahasa budak sakola mah optimisme. Urang malah pare 200 bata. Angkeuhan hasilna bakal meunang 50 kintal. Itu ujub ngan ujub ceuk Sunda. Ngan ujub ceuk Sunda kahade bisi kosewat. Naon ti kosewatna? Engke dina hasil urang pelaksanaan eta syariat bisi diaku ladang sorangan. Urang meunang 5 kintal ayeuna nyawa eta urang nu bisa ahli tadi. Urang jago usaha nepikeun ka hasil ratusan juta teh karena strategi dagang urang nu jago. Poho ka Allah nu mere jago kamanehanana. Poho ka Allah nu mere untung dagang kamanehanana. Teu sadar bahwa diri la haula wala quwata illa billah. Jadi ujub teh Bu aya nu tias anu teu naon, aya nu nanaonan. Lamun urang ayeuna angkeuhan dek hasil karena nyerenkeun hate ka Allah disebut roja. Gusti abdi damel ikhtiar
ngalaksanakeun parentah Gusti milarian rezeki. Sabab kadon ku kawajiban ayeuna kadang nafkah kanu janten garwa jeung urang kali. Der teh ku Allah teh ibu dibere sukses dina usahana. Tuluy boga rasa bifadlillah wa qudratillah. Gusti abi yakin untung ieu teh kasani Gusti. Daun mah anu nepikeun ka masyarakat janten sampean jadi masyarakat ari can izin Gusti maca dibere disebut bukan diuntung. Lamun urang ayeuna aya sadar kitu Pak, ujug eta teh saja masalah lain ujug disebut naruja. Ngan lamun urang ayeuna angkeuhan kana hiji perkara tuluy boga rasa eta bisa teh ladang urang sorangan, itu nu bahaya. Naon sababna? Darmani usik diusikkeun urang. Urang mandar mani ngiceukeun dikiceukeun atuh ketika urang bisa untung tina usaha eta teh diuntungkeun usaha. Angot ketika urang bisa ibadah ulah diujugkeun pada urang anu saleh ulah. Urang bisa tahajud lain urang jago biidznillah wa qudratillah. Eta geus izin ti Allah we. Mantak cek pribados ulah ayeuna gaduh angkeun urang bisa tahajud teh tuluy ngewakan tahajud ulah. Da urang bisa kieu di usaha dikasakeuna ku Allah tadi. Ieu mah nepieun ka aku sudah teh asa geus urang kan bisa tahajud sapoe ge. Karek bisa berjamaah 5 waktu teh tahajud teh si surga kasih geus Allah kita kurang. Padahal lamun dek jujur-jujuran salami pelaksanaan tetep anu 5 waktu. Ibu dek bapak salat waktu nu mana bu nu diasongkeun ka Allah urang percaya diri bebenya ka Allah. Dek ngasongkeun salat subuh nu bieu sok jujur percaya diri teh urang. Dek ngasongkeun salat lohor nu iraha cuma 2 heula sok asongkeun ka Allah. Tong borongik diasongkeun ka Allah Pak. Jawab kudu disorangan da paperan. Jangan hukum bayar, tek angkuhan tek bebeja. Amot ayeuna urang tek bebeja kalau Gusti ya amal ibadah saum abdi, teuing tahu mana bener-bener bakal diterima ku Allah. Abi mending angkuhan karena sedekah abi, teuing sedekah nu mana nu bener bakal diterima ku Allah. Kapun urang sok boga angkuhan teh asal ketika geus bisa berbuat amal soleh, surga teh asa geus ditukangkeun urang euy. Awas hati-hati. Setan pinter bu, pinter. Di dalam kain hareupeun diajak ngobrol. Pinterna setan ahli ibadah we kurang kumaha jalmi ahli besar ku dapat. Gara-gara naon? Ieu lamun urang teu gaduh angkeuhan ayeuna nyender jeung hate ka Allah Subhanahu wa taala. Nuwi hate mabukna saukeun Allah we. Urang bisa kieu dikieukeun ku Allah dumawi dina ikrar kalimat thayyibah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Lain tapak urang nu jabok lain. Di dieu na kieu ayeuna teh tapak damel Allah urang teh. Anu urang bisa ibadah, urang bisa ngalaksanakeun amal soleh, lain urang nu jago tapi tapak damel Allah. Lamun sadar bakal boga eta tapak damel Allah, moal aya angkeuhan bisa na kitu urang teh peda urang nu jago urang. Tapi bakal pasikeun deui ka Allah jeung ka Rasul. 2. Amal hade nu pernah dilakukeun atau nu keur dilakukeun atau nu bakal dilakukeun bakal moal aya hartosna alias gugur amalna lamun nagaduhan panyawan hayang katinggal ladang amal. Unjuk bahasa santri Maria ru'yatun nafsi asa hayang katinggal we amal teh. Sok sanajan diimplang ditinggalina ku hate. Contoh, cek ibu-ibu urang nyalindung teh boga dulur
ibu teh 5 orang sok aya we nya Bu lagi lanjut ning adi teu dilisankeun gerentos mana boga dulu 5 siki nu panggedena pikarunya ke rumah kokoro pedi cek hate ieu Bu aya nu kadua beunghar karena daek ibadah aya nu katilu beunghar ku beungharna pergi ka kolot nempo di ai cek hate dibandingkeun jeung lanceuk nu sejen asana teh pamungkul kadulur bageun ka indung sanes kanten berehan kana ibadah meureun katingali ceuk batu mangkuring teh sok aya we di ngaji eta dipelongkul ku hate kitu amal hade nu tadina kaciri hade anu dek dihargaan ku Allah hancur seketika sabab boga rasa hate bisa amalan dan solangan jeung ningali ka batur dina ibadah nepikeun ka nganggap sebelah mata urang anu pangbisanan ku hate eta teh ningali ka sasama nongkrungan jangan mate nya ningali itu bisa ningali contoh ti kuring urang kumaha ku aing contohan kieu eta bahasa asa urang tuluy hanya katingali ku batu nepi ka batu bisa turun amal hade pun jadi tutulus hade bari ku hate komo ai tulisan urang kumaha aing nyontohan marane geus moal bener gitu ieu mah ku hate ulang implong batu lah dulu ku urang teh pas kamus kitu teh ngalamun hukum kerkeul teh boga dulu opat diomongan unggul ditoong ku hate kabel lanceut panggedena batu usum balik kalau mau di kota kene ngalanceut nukon tuluy we dipapai ku hate batu teh gomeng we tingali teh bahasa tingali cek hate diri mah wah nepikeun asa kitu jeung kieu masya Allah Bu amal hade ibu nu sakitu saena seketika teu aya hancur seketika ladang gerentos hate nu teu pilang lamun kieu mah paingan bahasa kolot baheula naon disebutna teh kalapa samangat nah eta da bahasa kolot baheula mah ya Allah siga bahasa natub sapira padahal ngundang keterangan agama suku kabungkur mah aya anu saena aya nu awona eta cenah jenengan ibu-ibu sok aya nu mitra kamurang kalih anu istri pami ayeuna dinten Jumaat kalarasan dik panen kutu misalkeun isiran kerep eta anjeunna nyarekanana beatarep neng pamalik ieu teh Jumaat doa Bu maksudna sepuh kapungkur kitu teh sing goreng lain dorak da aya katerangan isiran kerep dorak teh aya ngan atuh sia teh neng geulis mena sapoe Jumat mah maneh teh sing eling tuh sia ini maneh dina naon paranye kenumuan ningali tuh tingali aki maneh dina naon dina sunan iman lain usungan isiran kerep pake ge aya di waktu ngan sepuh kapungkur mah nyingsian budak teh cek pamalik baheula budak ayeuna pamalik browsing dina Google bener teh pamalik panipu aduh malum geus sepuh kaos teu aya lain aya mah aya ajengan yang hiji keur ngana grumpul heuh ayeuna nu jadi anak leuncin hayang asa piraku dibere guru jenjang zaman supaya sieun babal budak mah ulang ngadar tungir sia bisi pamungirkeun pamajikan di telangan mana babungir dan teu aya tuh sing horeng sepuh geus teu aya waosan mah minangka anggota hayam anggota badan hayam muhibut aya tulangan manaon tumir cing atuh sia teh peupeureun jangjang kumaneh pingping kumaneh da aya tulangan satungir-tungireun mah atuh keur aking hawa buntuan kan gitu anda sepuh kapungkur pintar atuh lah cicing dilawak lain nonton jodoh nonton matian nyapu eta ngahalangan jalan
pribadi pun biang sanes kanten. Nah, ceking pun biang lamun pandi ari di ditu mampu pun aya pangaosan ke sanes kanten sok dituangkeun. Eta dina bilik pun biang sok noong palebah mana sia ajengan sila. Mana piringna. Itu sabukapun karos pribadi. Beres teh lumpat payun. Geruan pribadi beakeun sia. Naon ieu teh gelas batur beakeun sia teh apal barokahna buah aya ngalangkung. Itu pokoknya dia ditahan bab gitu-gitu gitu. Terus buka pungkur gitu. Nah, oh, didikan kudu ngahibmah. Sakitu yang jadi pribadi. Cacak-cacak tilas tua lagi dihargaan. Amat jalmina anu aya ilmu nyadara dina masyarakat. Baheula mah ngaharga. Didikan cukup begitu. Ayeuna masuk keterangan. Qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ulama, budak kan. Terus dina ajikan da budak ayeuna mah buka kumaha. Tong nyalahkeun budak ayeuna kumaha, ieu budak Firaun ge budak baheula atuh. Ieu bos-bos budak ayeuna. Pertarosan pribadi untuk nyebutkeun budak ayeuna kolot baheula ingat. Dari uyah mah tara nek sanggup. Ulah nyalahkeun budak soleh ibab minum bapak teh nyontohan. Bukan kas kala pola sepuh kapungkur teng manuk perak kukuncung ada kuat jauh kasaan. Ibu amuk-amukan ka budak teu daek ibadah. Kita salat maghrib tara daek hese ari bapana anya jelek nyesep nonton TV paling. Ka budak kita soleh ku kolot teu dicontohan ceuk pribadi pajibut-jibut di kota. Ka budak kudu bener hirup tapi teu dicontohan kudu jadi ilmu bapana dari wa. Mowi pribados emok kasaurat wa manunjaya. Ketika aya tamu anak angka naon nyarios ka anjeunna kumanna gadung urang kali teu waleh uang we uyah. Nanaon teh ngambut uyah. Cek dokter bahaya Pak ikana peucit. Mus ka dokter anu geus kali itu da temet tuh. Bawa tos ka rumah. Wah, pun anak ieu desa sama anjeunna engke minggu hareup bari pangajian ka dieu kitu. Penasaran singkat carios dinten Salasa ka dinya nyarios. Dan teu di pasien cai, teu di pasien kumaha. Mana budakna? Ieu cenah wa. Eureun nya. Da eureun cenah bu. Salamina eureun bawa tos ka wajian. Wah, dijampe kumaha? Atuh dijampe kumaha? Ngan salama saminggu kuring dekalaran ieu budak ulah ngadang uyah. Kuring teu netel uyah-uyah acan sok salajadahan. Kadek kumaha urang didenge ku budak nu sok kada uyah atuh kada uyah. Terus coba. Dek kalarang hiji perkara ka hiji jelema sementara urang sok kene ngalakukeun tah kereucih beberes poe didenge. Anu saat dihareupeun. Wakos cerita wa ajengan dugikeun ka kenuan salami sasasi sami wa eta. Wa istri ayeuna nyayu teu diuyahan. Nanaon teu diuyahan. Naon artina? Kuring dek ngalarang hiji budak ulah ngadahar uyah. Lamun kuring ngadaharkeun uyah moal didenge. Naon maksudna Bu? Urang ge kitu. Hayang ngawara budak soleh atuh ilmu bapana heula urang diajar soleh. Dan gini es moal kalur insyaallah. Kan ieu budak sakit kan budak batur. Bisa kapung pribadi sok aya naon kaceplosan pun anak nu keur meulieuna adik mah teh budak sate cek pun biar bojo teh aya Raden lain budak tatangga budak salihah pun jajan aya bukan bina cek emu Raden panyawat baheula kumaha da bener ditahu ku urang kali mawi emut kasauran guru euy cenah lamun apal hayang apal maneh kumaha baheula. Lamun hayang apal kumaha sifat jeung sikap arak anjeun. Baheula ka kolot anjeun tingali watak budak maneh ayeuna. Lamun budak maneh ngadoja nepikeun ka diri hakeun istighfaran sia bisi baheula maneh ge kitu ka ieu kitu. Punten, kitu bahasa guru teh ka murid masuk ka betah kitu kan ya. Di maneh teh di betah. Ulah anggaran maneh soleh. Boga budak kan dipun anak kumaha istighfaran kumaha bisi tina dosa diri. Dan lakukan wiji bonteng.
Mungkin bahwa orang nyian ka saya kawalan kalujan ke ibu orang ditawar mungkin budak orang kedua, mungkin budak orang kanu pertama. Ya Allah meninggal doa istighfaran penta hampuran sok ajengan lagu maha pembiar lagi terus aya doa mah masih kena nyambung kade doa anu ngantunkeun entos dikantunkeun ngadoakeun anu ngantunkeun nyambung yakin pribadi. Mawi dina bab siksa kubur bu mengesan urang nyalengok mengesan aya jalma anu disiksa kubur ku Allah teh teu eureun nepi ka poe kiamat. Aya jalma anu disiksa di alam kubur tapi bisa eureun dina eta siksa kubur. Mana anu teu eureun nepi ka poe kiamat jalma kafir. Mana anu bisa eureun jalma anu hatena aya bini iman Islam tapi berbuat maksiat. Dina ketika disiksa di dalam kubur bisa eureun hiji lantaran doa nu masih kayak hirup ka eta ahli kubur. Dua, disedekahan tapi atas nama almarhum. Sok aya Kang Ajengen nitip semen 20 sak dan atas kami pun biang entos ngantunkeun. Itu biasa Pak. Disedekahan tiasa ibu. Urang teu tiasa ngajas, urang teu tiasa ayeuna dulu. Ieu ahli kubur disiksa atawa teu aya Rasul. Sabab Rasul di pasien ka istimewa tiasa ngadau. Mawi ketika Rasul ngalaku ka hiji makbaro, tulina jerit ku Rasul kadang Rasul nyanak pala korma dibelah dua tuluy ditancapkeun ieu sedekah ieu keur mait sabab kalian kudu disiksa di jero kubur. Keun Rasul mah ka istimewa. Nah, kita ajaran urang beuteu tiasa bisira leuwas. Lamun urang pernah ngadengi nu disebut siksa kubur, moal aya nu daek nganterkeun ka alam kuburna zaman geus maot. Kira bakal aya yang nggali sunana. Tabu doa urang kanu maot teh nepi, Fatihah urang kanu maot teh dugi Pak. Becenah-cenah da anu ngabina teu. Naon cenah tahlil da doa nu maot Fatihah kanu hirup kanu maot teu nepi. Sagam pribados ulah jauh ku katerangan agama gitu mah Bu. Sampeukeun cek ibu teh ka dieu cek kumaha maksa cek. Nya cenah mana kateranganna hadisna bahwa ngadoakeun anu hirup kanu maot bakal nepi. Jawab ku ibu da ahli pangaosan urang ngalindung mah. Tinggal walar ku ibu teh cek ari ibu aya keneh. Kun biang tos ngantunkeun 2 tahun kapungkur bade naon kitu. Ku ibu didoakeun ibu encep cing asup ka neraka. Amok moal Bu. Lamun si eta amok, tong amok, apa nu nepi doa nu hirup balik? Lamun manehna amok berarti yakin manehna doa nu hirup nepi ka nu. Sok bukan. Pasti nepi doa apa? Logika apa? Lamun urang barang pasihan ditampi jeung teu, urang masih pribados masihan artos misalkan ka ibu 50.000. Ciri ditarima jeung teuna, lamun teu ditarima diuhikeun. Lamun teu diuhikeun deui cek pribados ibu sok malam Jumat edek naon we waktuna maca Fatihah kanu maot Fatihah balik ka urang teu. Berarti di kumaha teh? Kitu we. Kudu lieu lah emutan sareng sepuh. Pokona doa urang kanu pupus teh dugi. Kitu we. Dugi insyaallah. Lagi dina sapali keterangan Bu, dinten Jumat mah mun disiksa nu kumaha teh direngkeun Pak. Sok mana jararah ka ahli-ahli anjeun masih kaya di dunia. Tingali ari mun teu ngadoakeun teu. Baheula nepi ka dina perang beak dengkak teh kumaha. Cing baheula tingali ayeuna kumaha lamun dikesakeun kual keur marancaya si keur ngadaruakeun sanes kantorna ibadah amal sanesna bingah daya kana bagja janten daulat pas wangsul ka alam kubur deui. Tapi kalangkah keur aruli keur teu areli keur ningali sinetron we boro-boro ngadoakeun. Uih ka alam kubur bari kaayaan nanteup masyarakat mau sepuh ka kubur sia ulah nanteup sirah mungkin susah. Ini penjelasan sangat jelas keurang jadikeun panggil supaya gini beuki terakhir Bu amal hade jadi ketulus hadena lantaran ladang amal hayang aya pamula. Mencana Bu ladang amal hayang aya pamula daek sote barang berek sugan diberek deui daek sote
Bahkan pamili isegkeun rada tingkat rada meusan daek soteh salat hayang sawarga eta teh cik ahli anu geus kelasna beda jeung urang mah lepat eta teh. Urang ayeuna salat hayang surga, urang ayeuna puasa hayang ganjaran surga, eta teh lepat cek nu kelasna beda jeung urang mah. Da urang teh salat teh puasa amal naon ge urang mah mudah ridho Allah. Dan sekarang menang ridho Allah sok sanajan mau jadi malaikat di neraka malaikat jabannya teh pada sendiri. Geus menang ridho Allah. Nu mawi usahakeun dina hal ibadah teh urang mah urang mudahna ridho Allah. Keun da suka jeung neraka mah mun bangsa pribados mah jukut eta mah Pak. Fokuskeun mah melak pare. Lamun urang melak pare ku jukut doka ku anjeun teu. Doka ku anjeun Pak. Fokuskeun ibadah mudah ridho Allah di sisi ti gigir ganjaran Allah mah pikeun datang ku anjeun dan di Allah dina Quran. Tapi lamun urang teu memprioritaskeun siga nembe ibarat urang melak jukut ceurik getih bieu hayang gigil pare doka moal. Laksanakeun parentah Allah. Laksanakeun kewajiban urang di dunia sebagai hamba Allah. Geun naon-naon bae ge eta mah bakal jaminan Allah. Sok karaos ahli ibadah di pribados tiasa nunjuk ieu ahli anu teu ngan pribados husnudon sadayana ahli ibadah ngan ketika urang ibadah mun ibarat melak pare karaos teu kaajaiban jeung kanya Allah ka urang sakitu bae. Ulah boga rasa kanya Allah teh dibere sawah ngalegaan emas ayeuna nepikeun ka sieu ulah. Ajigan alhamdulillah Allah teh nyaah ka abdi kumaha kitu ibu. Pun lanjut alhamdulillah usaha beuki maju. Ulah wa kaangkeuhan eta kajanti Allah bisa istirahat. Lamun Allah masihan kaunggulan ka urang cukup hati urang nu apal sakitu. Uli bebe tuh. Kadang kuring kieu pa tinggal. Haju kuring 40 poe tuh. Mobil jadi ganti Fortuner. Bisi istirahat. Keun da ari cukup Bapak urang teh nepi ka 2 kali nino lain Bu. Ngarame teh fokus urang ibadah. Fokus ngalaksanakeun parentah Allah. Engke ge dunya mah datang ku anjeun ngan bentuk dunya nu dibikeun ku urang ukuran anu pas amuan urang. Ulah hayang ayeuna ngimplang hayang amuan batu masalah rezeki jeung deui mah ulah. Sering ku pribados diulingakeun ka para sepuh makan deui kantos diulingakeun nu mata kriweuh hirup mah sok hayang ningali baju batur. Bapak lamun Bapak nyawang hayang ningali we baju batur nepikeun ka hayang dipimili ku Bapak dua kemungkinan namun teu seret logoan. Sok pangimpelan hayang jas pribados. Cek pribados kenal kali beli Bapak dina dibikeun ka Bapak lagi dua kemungkinan mun dina diasup lagi mun teu seret. Mana tuh ajikan nu sae nu pas dianggo ku Bapak. Kudu nyawang jeung ngimplang hayang rezeki jeung milik batur can kudu pas urang mah. Pakaian nu pas we rezeki cek Allah teh ieu keur maneh masa kieu, keur si itu masa kitu, nu mawi sepuh kapungkur mah aya paripaos hirup di dunya mah geus aya pula. Eta bahasa cukup sakitu padahal mah katerangan agamana seueur teh. Itu kudulah ngimplang milik baju batur. Teu kudu syukuran anu aya nu pas di awak urang la in syakartum azidannakum wa la in kafartum. Urang syukuran ge lain hayang ditambahan ku Allah. Urang syukuran mah kadang nu mere rezeki ka urang. Ibu, nah mawi hal sakitu kasimpulan anu munggaran. Pikeun urang supaya amal hade urang nu dilakukeun teu termasuk sia-sia. Allah auzubillah urang kategori di dunia mah geus termasuk kategori ahli ibadah. Tapi antum carita kalaka dibebaskeun kana neraka Allah alhamdulillah. Hadis sakitu perhatikeun amal urang supaya jadi amalna. Ulah diberikan jadi. Pertama, ulah aya ujub. Ulah boga aya angkeun urang bisa amal dan urang menjaga ulah. Urang bisa beungari mengharkeun ku Allah. Urang bisa sujud disujudkeun ku Allah. Urang bisa puasa dikesakeun ku Allah. Nomor kedua, amal namun bagi ulah yang katinggal ku jelema. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Geus urang karoh ke segala teh. Dari ka jelema mah kadang kudu ngewehan kok, kadang kudu deuleu seret punya seret teh. Di bebeja mah Allah.
Hamal sagala pagi hayang tiang lipat. Dalam bakal menerima sahaja madat orang Allah. Nomor terakhir dina pelaksanaan ibadah ulah hayang aya pamulang upeda pelaksanaan eta ibadah. Da ari pamulang ti Allah manggis yakin, pamulang ti jelema mah mata loba nyeri hate. Sakitu we. Barang bere hayang pamulang ti jadi jelema mata loba nyeri hate. Mending ka Allah ke rumahna beunghar. Para ibu bapak hadirin sekalian sapunten tos ngalangkungan 15 menit dina kakedahan panitia kedahan tabu genep tos rengse hapunten ibu tos benten kicet nakal pribadi sekarang terawas mana yang istilah teh hapunten kasuhun mudah-mudahan ada manfaatna khusus kana diri pribados umum kanu hadirin sadayana ilmu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan agar manfaatnya khusus kamu hukumna kamu yang sebenarnya ibadah kenana yang rasa ini itu boleh pembacaan handal. Alhamdulillah.